Rutinitas nganterkeun si bocah gede sakola. Ieu teh tos poe Kemis deui besti. Tos siap-siap tos sarapan. Ayeuna mah kari angkat. Adeui poe ayeuna ngangge acuk seragam kabaya anyar. Eta asal mah teu aya besti jadwal ngangge acuk kabaya teh. Eta tahun ayeuna mah diayakeun da kedah serentak ngangge acuk kabaya. Pan dipiwarang cenah ku Pade di Mulyadi. Bener-benernya ayeuna mah acuk seragam teh sapoe we sasetel. Eta kedah gentos-gentos. Da ti heula mah abinya basa keur SD teh seragam teh paling putih merah olahraga sareng we pramuka. Acuk muslim oge kursa tahun sakali dipake nate. Muludan di sakola we. Tapi ka baju putih merah oge tereh balelel. Eta apanan cuci kering pakai teh. Loba ti ngobrol besti singkat cerita ya tos dugi di sakolana. Dak nama tos asup ka kelas tapi indung nama jajan heula. Mani aya sepan-sepanan anu siga kamari teu aya atuh pan eta mah teu unggal poe. Oh nya atuh wios teu aya mah. Ye we meser goreng huina 2. Abi mah kurang resep kan ugo gorengan mah. Ieu mah kange bapak budak we sarapan. Terus si bocah leutik hayang nitip Milo cenah jeung permen. Ulah-ulah nuangan permen oge angger we hayang permen kalahkah ngadat teu dibere teh. Ayeuna mah urang mulang deui besti. Eta urang buru-buru migawe pagawean anu can beres. Masak ieu teh can ngamarandian penghuni pago deui. Kerjaan IR teh mah unggal poe teh hayo we kieu. Eta berulang-ulang tos matuh deui dan tidak ada kata libur deui. Kono mah semangat we.